Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dina waktos ieu urang tiasa paamprok deui dina pambalajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Titi. Nah, sateuacan urang ngamulai pembelajaran, urang bade ngadoa sateuacan diajar. Sikap ngadoa pananganna diangkat, mastakana ditungkulkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Kumaha kabarna rerencangan sadayana? Mugia sing aya tina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bahasa Sunda kelas 1, tema 8, peristiwa alam, subtema 2, musim kemarau. Peristiwa merujuk pada kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Peristiwa dapat dikatakan menjadi bagian dari sejarah jika kejadian tersebut bersifat penting, nyata, dan faktual. Nah, tema peristiwa alam. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya, kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dan jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. 2 jenis bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari. Nah, jadi urang ngabahas tentang tema peristiwa alam sareng subtema musim kemarau. Sedangkan peristiwa alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam, hama, penyakit, tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa, benda-benda angkasa. Subtema 2, musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering adalah musim di kawasan tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk bisa dinamakan musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropika di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia, babak timur laut, Afrika, dan beberapa Amerika Selatan merasakan musim ini, musim kemarau.
Musim kemarau adalah pasangan dari musim penghujan dalam wilayah dui musim. Musim kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dengan jangka waktu panjang ya. Nah, bahasa Sunda kelas 1 salajengna materina judulna kakawihan. Regepkeun nya rerencangan sadayana. Nah, kakawihan. Kakawihan nyaeta salah sahiji rupa lalaguan Sunda. Aya sawatara rupa lalaguan Sunda nyaeta seperti kakawihan, kawih, jeung tembang. Ditilik tina rumpakana, kakawihan, kawih, jeung tembang oge mangrupa karya sastra dina wangun ditilik dina rumpakana, kakawihan, kawih, jeung tembang oge mangrupa karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Ya, kakawihan jeung kawih mangrupa wangun anu henteu kauger ku aturan. Sedangkan tembang mangrupa puisi anu kauger ku aturan nyaeta aturan pupuh. Ya, kakawihan teh mangrupa karya sastra balarea sabab rumpaka kakawihan mangrupa lalaguan balarea anu ditulis atawa ngaranna anonim. Biasana rumpaka hiji kakawihan tara sarua di unggal daerah, sok aya bae bedana. Sanajan saeutik, kadang-kadang unggal daerah sok ngarobah atawa nambah eusi rumpaka hiji kakawihan. Kusabab kitu, kakawihan sok disebut karya balarea. Kakawihan biasana dihaluangkeun dina waktu keur ulin atawa digawe. Nah, salajengna Ustazah bade nembangkeun kakawihan anu judulna Bulantok. Regepkeun nya ku Ustazah bade dikawihkeun. 1, 2, 3. Bulan tok, bulan gede, bulan montok. Bulan tok, moncorong sagede batok. Bulan tok, aya bulan sagede batok. Bulan ting, aya bulan sagede piring. Sekali deui. Bulan tok, bulan gede, bulan montok. Bulan tok, moncorong sagede batok. Bulan tok, aya bulan sagede batok. Bulan ting, aya bulan sagede piring. Nah, eta kakawihan nya nu judulna Bulantok. Nu tadi parantos ku Ustazah dihaluangkeun. Ya. Salajengna manfaat dina pangajaran nu kahiji, urang tiasa ngeunal leuwih nyaho naon eta kawih, kakawihan atawa tembang Sunda. Dina berbagai lagu daerah Sunda aya lagu daerah wajib sareng teu wajib. Nah, salajengna proyekna nu kahiji, regepkeun kakawihan anu parantos ditembangkeun ku Ustazah Titi. Nu kadua, tembangkeun deui kakawihan nu judulna Bulantok. Nu katilu, direkam melalui rekaman suara, lajeng kirim tugas lewat Classroom. Nah, alhamdulillah, hatur nuhun. Kasadaya rerencangan. Nah, dina pembelajaran dinten ieu parantos rengse. Ya ku kituna urang bade tutup ku baca hamdalah sasarengan. Sikap ngadoa pandanganna diangkat mastakana ditungkulkeun.